Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulunya enjing sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan anu maha kawasa, disehatkeun tur ditebihkeun tina samudaya panyawat. Dina dangat ayeuna simkuring baris medar hiji materi nyaeta ngeunaan artikel. Kanggo salengkepna mangga bandungan video anu baris dipedar. Medar perkara artikel. Hideuk tangtos pernah maca nu namina artikel, boh dina koran atanapi dina majalah. Artikel dina bahasa Sunda saestuna sami wae sapertos artikel dina Indonesia atanapi Inggris. Secara struktur sareng padikana hampir sami, mung bentena dina kaidah-kaidah kabahasaanana. Supados teu nyangkolong kana waktos, urang lajeng kana pembahasan kahiji ngeunaan wangenan artikel. Wangenan teh nyaeta pengertian. Artikel nyaeta hiji tulisan ngeunaan pamadegan atawa opini anu objektif ti hiji jalma, nu midangkeun hiji masalah, tangtu nu sifatna faktual dumasar kana fakta, kalawan tujuanna mere nyaho informasi, mangaruhan jeung ngayakinkeun atawa ngahibur nu maca. Tah eta wangenan tina artikel. Artikel biasa dimuat dina media massa saperti koran ya atanapi surat kabar, terus aya dina majalah dina bahasa Sunda biasa anu populer nyaeta mangle. Terus aya oge internet. Lantaran ayeuna mah serba online, artikel oge seueur anu tiasa diakses ngaliwatan internet. Tah ieu sawatara media-media massa nu sok diwuwuhan artikel. Salajengna urang medar ngeunaan tujuan nulis artikel. Janten artikel ditulis bisa mere tujuan. Nyaeta nu kahiji pikeun tugas. Biasana ieu siswa anu ditugaskeun ku guruna. Misal siga hidep, mungkin ku ibu ditugaskeun piwara ngadamel artikel. Tah tujuan hidep nyin eta artikel teh nyaeta pikeun tugas. Terus salajengna pikeun informasi. Artikel anu tujuanna pikeun mere informasi ka pamaca ngeunaan hiji hal. Lantaran memang sifatna artikel teh pikeun mere informasi. Terus anu katilu persuasi atawa ngajak ka pamaca pikeun ngalakukeun hiji hal. Terus aya entertainment atawa ngahibur pamaca. Dan hiji artikel ngahaja dijieun pikeun ngahibur pamaca. Misalna mere informasi ngeunaan hal-hal anu pakaitna jeung kahirupan sapopoe nya. Terus aya tujuanna kreativitas. Ya, biasana ieu mah pikeun hiji ide. Jadi saumpama hidup gaduh gagasan anu beda ti batur, hoyong di iekeun bewarakeun kanu sanes tiasa ngaliwatan artikel. Terus aya oge eksistensi. Ieu mah biasana pikeun para penulis anu tos terbiasa dina dunia artikel, janten nulis hiji artikel teh mangrupa eksistensi, buktos bahwa anjeunna masih kene bergelut dina bidang artikel. Tah ieu sawatara tujuan dina nulis artikel. Lajengna aya ciri-ciri artikel. Pikeun ngabedakeun antara artikel sareng karangan-karangan nu sanes, hideuk kudu uninga naon wae nu kalebet kana ciri-cirina. Nu kahiji, tulisanna singget, padet,
jeung pedarana lengkap tur tuntas. Enten saumpama hideap bade ngadamel hiji artikel, intina kedah jelas, teu kenging ngayai teuing. Tapi lain hartina henteu lengkap, tetep kedah lengkap naon anu aya dina eta bahasan teh kedah tuntas. Teras dumasar kana fakta. Enten artikel sok sanaos opini ya atawa pandangan tapi kedah dumasar kana fakta nu aya. Lain jijienan atawa mitos, ulah ceuk atawa ulah cenah tapi dumasar kana realna. Teras nu katilu sifatna informatif jeung faktual. Informatif di dia artina kudu bisa mere informasi kanu pamaca, jeung faktual dumasar kana fakta jeung kedah dumasar kanu ayeuna keur ngehit. Misal ayeuna ye nu trending topik di Indonesia teh kajadian naon, tah lamun tiasa mah eta nu diangkat pikeun jadi artikel. Teras bisa diwuwuhan ku opini jeung analisa. Tadi ya sok sanaos opini tapi opinina kedah dumasar kana fakta jeung dianalisis nya. Jadi henteu dumasar ceuk batur gitu. Teras metode penulisanana secara sistematis. Janten dina nyieun artikel mah aya struktur anu tos tangtu, mungkin baris dibahas dina materi salajengna. Ieu ciri-ciri artikel. Salajengna papasingan artikel. Dumasar kana papasingana artikel teh kabagi jadi 5. Aya artikel narasi, artikel deskripsi, artikel eksposisi, artikel argumentasi, jeung artikel persuasi. Urang padar hiji-hijinya, nu kahiji nyaeta artikel narasi. Artikel narasi nyaritakeun situasi atawa kaayaan, boh dumasar kana runtuyan waktu, boh runtuyan kajadian. Dina artikel narasi tangtu kudu aya tokohna. Janten artikel narasi mah siga runtuyan waktu anu dicaritakeunana. Contona sapertos kieu. Di dieu aya runtuyan waktu ti leuletik nya, teras ka SD, teras ka SMP, teras oge nyambung ka SMA. Tah ieu aya runtuyan waktu kajadian ti mimiti nepikeun ka akhir. Ya, jadi cirina artikel narasi tadi dumasar kana runtuyan waktu atawa runtuyan kajadian. Tiasa dipika paham? Lajeng kana artikel deskripsi. Artikel deskripsi nyaeta artikel anu ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian luyu jeung kanyataan atawa fakta nepi ka kabayang ku nu maca. Tujuanna pikeun mere kesan atawa pikeun nu maca seolah-olah ningali eta objek atawa ngadangu tur ngarasakeun atawa milu kana kajadian nu didadarkeun ku nu nulis. Contohna sapertos kieu. Kana artikel eksposisi. Artikel eksposisi nyaeta artikel anu medar hiji jejer, bisa mangrupa pedaran ngeunaan wangenan, kagunaan, bagian tina hiji konsep. Bisa oge mangrupa lengkah-lengkah atawa cara atawa oge proses migawe hiji hal. Tujuanana tadi supaya ya si pamaca teh nyaho kana lengkah-lengkah dina eta artikel. Contohna sapertos kieu. Aya artikel argumentasi.
Artikel argumentasi nyaeta karangan anu diwuwuhan ku alasan-alasan. Kan argumen teh alasannya. Nah, jadi diwuwuhan ku alasan-alasan. Kasang tukangna mangrupa kritik karena hiji perkara atawa mere pamadegan. Biasana diwuwuhan ku opini atawa sawangan pribadi, tapi didasarannya ku fakta jeung data. Contohna sapertos kieu. Ciri nu pamungkas artikel persuasi. Artikel persuasi nyata artikel anu medar hiji hal anu di jerona miboga eusi pikeun ngajak ka pamaca sangkan ngalakukeun hiji hal. Jadi tujuan artikel persuasi mah mengaruhan nu maca sangkan milampah hiji hal. Contohna sapertos kieu. Tadi tos dipedar ngeunaan papasingan artikel, ayeuna urang kana padika nulis artikel. Enten nalika hideep rek nulis artikel aya sawatara lengkah anu bisa dipilampah. Yantawisna nu kahiji nangtukeun tema. Jadi lengkah munggaran nu dilakukeun ku hideep mun rek nulis artikel nyaeta nangtukeun tema artikel. Temana tiasa naon wae nya bebas. Tiasa diangkat tina pasoalan nu aya di sabudeureun. Misal ayeuna nu keur trending naon ieu di Indonesia. Tiasa dijieun kana artikel. Bisa oge patali jeung tempat, benda atawa hal-hal anu pakait jeung pendidikan nya. Tiasa dijantenkeun kana tema. Saatos nangtukeun tema, nu kadua ngumpulkeun bahan. Ngumpulkeun bahan tetep kudu nyambung sareng tema nu ditangtukeun. Tujuan ngumpulkeun bahan nyaeta pikeun ngawuwuhan informasi sangkan leuwih lengkep jeung bisa dipercaya. Sumber informasina tiasa ti mana wae, tiasa ti wawancara, buku-buku nu aya di perpus ya, atanapi surat kabar oge tiasa da ayeuna mah serba online nya, tiasa milarian bahana ngaliwatan internet. Teras anu katilu nyieun rangkai karangan nu ngawengku kahiji aya hid nya. Hid teh judul tulisan. Teras aya lid paragraf atawa penyambung ya. Jadi kalimah munggaran, paragraf munggaran ya, biasana dina paragraf kahiji ieu kudu bere kesana hade nya, atawa nu kudu bisa narik atawa ngirut pamaca sangkan ngarasa yakin. Jadi hayang terus maca. Ta eta ya fungsina lid. Teras atos lid kana body. Nah, body teh eusi atawa bahasanana. Jadi dina ieu bagian pasoalan teh diguar nya kalawan leuwih jero. Leuwih hade upama diwuwuhan ku sababaraha referensi. Jadi emang artikel nu sae nya kedah aya fakta-fakta anu valid pisan. Bisa dumasar kana tokoh nya atawa ahli. Janten si pemaca teh leuwih yakin, leuwih paham kana pedaran anu ku urang dibahas. Teras aya ending. Ending teh nyaeta kacindekan atawa solusi nya. Jadi akhir dina eta artikel teh naon kacindekanana. Jadi teu kedah panjang-panjangnya, nu penting mah nangtukeun kesan kanu tulisanana. Ta ieu nyaeta rangkai karangan ya dina nulis artikel. Jadi saupama hideep nulis artikel, rangkai ieu teh kedah aya. Saatos rangkaina aya dipidamel, teras we urang ngamekarkeun rangkai. Yanten mekarkeun tulisan tina kotretan rangkai nu geus dijieun. Cara mekarkeun tulisanana mah gumantung hideep nya. Rek gunakeun anu tadi papasinganana, rek kanggo deskripsi,
bade eksposisi atau napi narasi mangga nu penting dina ngabekarkeun rangkai karangan teh bisa make rumus 5W+1H. Naon 5W+1H teh? Anu what, who, where, when, why, jeung how teh ya. Tah saatos ngamekarkeun rangkai, tah aya nu namina proses editing atawa ngaropea. Jadi urang ngedit ngabebener lah ya bahasa ieu namanya, ngabebener bagian anu salah boh dina ejahan, susunan kalimah, atawa hal-hal anu dianggap kurang merenah. Tah ieu lengkah-lengkah saumpama hideep bade nulis artikel. Kumaha rerencangan sadayana tiasa dipika paham? Mung sakitu anu tiasa kusim kuring dipedar dina materi artikel. Hapunten saupama seueur kekecapan atanapi kalimah anu kirang ngeunteup seureupna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.